Biasanya kayak sunaan tahun dangdutan ya mah gunana tahun kampret. Anjir. Ini gunana apa mah? Aing keur geunah-geunah dangdutan si bangke teh. Sok segala tuh bangke teh aing ieu mah kudu diomekeun ka si Ardan ieu mah. Aing mah. Dah, yang kihla euy. Ngan ngomekeun ya si Ardan. Kita bangsa ke heula. Anjir, senal emping kieu euy. Jadana aya moal nya euy. Cekedap yo, cekedap. Aing. Cekedap deui. Aing mah ieu nya si Neng eueuh di urang kudu ngeunarkeun gas sagala teh pukul teu bisa. Aing mah itu burung-burung urang mau habis kana kopi itu kicarana wangi. Kalau hati. Ardan. Ardan. Sahanya yang bisa menarikan gas. Ardan. Ardan. Astagfirullahaladzim, saha itu jelema. Ardan. Astagfirullahaladzim, baik kang naon gerokan lagi kan gelo. Iya, pangomekeun radio aing rusak yo kedangdutan. Orang kedangdutan, ujung-ujung modar. Ribu naon Tinggal di kabelna gas tinggal pegat. Nyawa pokoknya pangomekeun si lain keuna di gogoron meuni. Itu oprek-oprek gas abis teh. Kudadan atuh gunakeun gas mah. Kopi tapi si Neng na eueuh kira. Ieu gunakeun gas mah. Ieu masalah ka dieu. Ka dieu pake. Beculah dieu. Tah si beban we ieu. Asupkeun. Balepkeun ka dieu tah si lain teh. Yeuna bari dadetkeun. Tah heuh. Ieu tah. Cet. Yeuna tah. Ieu deuleu tah. Kitukeun saeutik. Kitu-kitu saeutik. Tah, jadi si yeuna teh ka dieu. Tah, ieu bisa nu bocor. Ambu-ambu heula nengekeun. Bisa yang mencium bau waduh. Ya mana? Tuh, aca. Oh, lain berarti aing teh nahan bener. Nah, tinggalin dulu. Ya, so terus. Teh, Nya. huruf. Tah, mun ngesurung kieu carana. Mun ngagunakeun merek cai kan? Oh, minum kopi. Ieu, kieu. Tah, cenah urung. Ngesurung kieu. Sok sih. Bawa ka hawu. Halekeun. Master ieu. Tah. Iya, gitu kan, dasar. Tah tinggal make suluh. Bener. Nah, iya. Suluh lagi eueuh beak bangke ah. Ya mah baraseuh suluhna. Ya, Tuh kumaha tuh? Orang yang ngopi. nah pokoknya mah kitu mun ngagunakeun gas teh. Ayeuna mah da suluhna eueuh atuh kumaha. Ai gas teh eta fungsina keur ngahurungkeun hawu. Oh, orang Jadi ganti gasolin. Udah biasanya si Neng Kalau bulu buat semetak tadi aja kan di dieu. Tuh, huruf, bener. Nah, bisa ya. fungsi nagasnya gitu. Oh, Emangnya belagu we. Heeh, da teu apal atuh kan. Pan ku di dia beda-beda. Tah enak mah pangyarpiskeun. Ieu. Mah Kang Nano geus benerkeun gas abi. Heeh. Enak ku abi benerkeun dia radio Kang Nano. Benerkeun eta mah. Ya sapi solona eueuh. Kumaha ye? Waya anak kudu ngalah heula atuh urang ka ditu. Naon aing bener ku kudu aing nu ngalah. Atuh. Apaan itu gasna ge can beres.
Kurang kudu ngopi Iya suluh eueuh. Heeh kudu neangan heula suluh. Kalau ini mah bedog ya eueuh. Ayo ku di dieu dibantuan tapi geus salah suluh eta omekeun heuh. Siap. Sok hayu. Ieu mah keun lah antep kaya parum sorangan lah. Sabar nyawa teh. Ayo didinya. Ya, gagah teh. Tuh, ningali tangka basiah nu si dasep weh regangna loba. Teu naik ka suluh ka dinya. Ayo. Nah, biasa di kebun ieu loba mah. Kepra ieu. Oh. Tuh, regang ge loba heuh. Heuh, atuh aing. Nah, nya pegang loba. Bukan di dia ya. Cukup yang seminggu gitu. Tak harap. Oke, kacang dah. Nah, iya men. Rada loba mah heuh, regangna heuh. Lain taikan heuh. Nah, gampang atuh kieu mah. Kieu naik sampe. Kali atuh. Ya, Banyak orang yang nggak beresan lah ya. Alah, semplak ya, Bang. Alik semplak. Astagfirullahaladzim mesinana kunaon. Dia semplak. Dia lagi masalah. Aduh, dia lagi masalah. Itu orang tukang bengkel. Aduh. Hati-hati atuh Kang Nano teh. Eta semplak si bangke awas. Kurang aja harus yuk. Jablok jagat. Tubat dia dapat dog aing ceplok. Pedog aing ceplok. Perak. Ngeus ieu da pedog daging asup deui atuh. Tuh suluh gobog tuh. Itu kumaha bawa mah? Ya, aing geus keuheuh tetangga eta gobog semplak bangke. Tah ieu kalian tah. Kunaon alian? Tah ku kararas. Sok tah ieu tuna. Tah talikeun. Tari sorolok. Apa? Tari sorolok tah. Sakieu mah cukup lah. Mojo sakitu. Geus gobog ayo. Duh, kawean geus beres. Naon deui ya eta lu. Ayeuna kebun jagong barengna berak. Tuh geuning aya si Kang Udin teh urang mata berak. Moden. Balang teh dipelakan naon dibalaki ku daun. Parah bata naon ieu teh? Pelakan jair jeung impun. Jap ka dieu yap. Ka dieu mang, ka dieu. Mereka mana tuh kieu? Iya ka dieu cai-cai heula atuh. Eta rek kontrol kebun kalian eta bantuan di desa teh saya berak teh. Aya. Keur mumpuk ayeuna. Aya lah itu. Sik mah. Tuh. Karek kamari datang lagi. Dia ge orang ngupuk saeutik deh teh. Jadi tuh. Aya lah. Nah wadahna atuh. Wadah itu di ditu wadah teh. Si eta we bawa atuh bae kayak urang mau di itu. Terus kalau masih penela, simpen heula. Hicai heula, capek meureunanya terus ieu. Sok bener nih. Teu lah. Aduh. Kayak naon ya? Payet Wah, teater. Aduh, jadi tawer, aduh poho aslina mang, ampura mang, aduh. Ieu nya cenak we Oh, sok baga. Putanya. Siap.
Aduh kana gawir. Kenal nih leueur atuh deui untung ieu teu bahe. Deui ah. Aduh banteng aing. Plat ngepor. Aduh aing lain. Mas mau berak. Aing marah dari si aing penting kudu tahsil. Plat nang sapoe ge gararing kieu. Kumaha atunya bebeja ka si nyai. Ya Allah. Bisa apakah hambamu ini ya Allah? Bisa berkali gagal we pepelakan ya Allah. Hah, jak gomen. Kali karalot kitu, pake. Hah. Keun bae. Da mau sakebon mah dosa. Eta bari ngetes hawu. Tadi eureuk. Tah, cicing we di dinya mah tuturkeun di dieu. Laporan we di dieu. Mana plank kanan, plank kiri yo, tinggalian. Oh, play, gawe jago badit. Oh, yo, cepet. Ngomong kuat segede kieu di barenyol kieu bonteng teh aing gagal. Bawa kebon jagong ge gararing. Oh ya gan itu. Kebon jagong bahaya maling meureun. Jagong manis, Bray. Itu bukan. Ano, itu anu bogana sih ya. Sat dong. Bangke, lu mau gana. Apa lagi? Jangan tak bejaan, bangsat. Jemput ah, ya bahaya euy. Jemput lah jadi cicing. Jemput lah jadi cicing. Sudah tenggeus modar. Selain kehet. Kumaha? Kan teh baru. Ayo mah bari kurucikeun. Ngari kalau biola. Ngan eta omat ieu bawa ka ieu mah orang can kalasan hayang ngopi. Yang bari.